mun orang teh jadi artis. Meureun orang beunghar bisa belanja ka dieu, bisa ka mall, jadi hayang jadi artis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos di mana gelis wayah kieu karak uwi. Dewi teh tos hayang jadi artis. Dasar budak zaman ayeuna. Assalamualaikum, punten. Assalamualaikum. Aya naon li? Hayu urang ulin deh. Ka mana? Ka mana we atuh? Hayu atuh kedapnya bade nyarios heula kasih mama. Ulah lila TPL. Atuh mun deket ieu mah tuh kudu make motor. Gelis bae atuh kararagok nyampe kieu. Neng Dewi neng Lia pada naon? Biasa riis di mana ulin. Nyaris biasalah muncak budak ayeuna mah hang-hang naon kitu. Hangeut meureun. Sok we marane orang makin baik. Guys, tadi orang di bumi ngahayal hayang jadi artis, cek barane bisa moalnya. Mana mah banget jika kalau tutut hayang jadi artis. Artis mah kudu pinter, gelis. Oh my god, geus geulis gumelis kieu disebut jiga kalapuk tutut. Ya emang paksa sama coy. Terus ulah debat we. Sok ayeuna mah urang pikiran kumaha ieu teh si Dewi supaya bisa jadi artis. Kumaha mun kieu urang bully si Dewi. Orang viralkeun kena YouTube ame viral. Apa? Incis teh harus dibully. No. Buk ah. Kumaha menjadikan vlog. Sok nge-vlog mana mah bisa ngomong zaman ayeuna ieu. Yakin lah dicobian di bumi. Nyesok Del. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naon ieu teh? Perkenalkan nama saya Erik dari Indosain. Oh, sareng wartawannya. Dewinya Ana, Bu. Oh, kedapnya aya. Dewi, apakah ini pengalaman Anda jadi artis? Stop pelan-pelan. Apa yang Anda rasakan setelah jadi vlogger dan viral? Ya tentu seneng atuh. Apakah ini pengalaman Anda? Iya benar. Kenapa Anda memilih jadi vlogger? Karena bayarannya lebih besar. Anu jadi artis BTW bagi atuh pleusna. Ih, maneh nicanya kana duit teh. Ieu ge berkat marane nuhunnya sarana. Nya sampe-sampe. Marane kudu nyaho ieu teh aya nu ngajakan jadi tukang film. Mana? Mana? Sabaraha teh bayaranna? Kela. Wih, Oh, geuning sabaraha eta? 2 miliar. Serius eta teh? Nya atuh cik tinggal. Elu nya. Ye, 1 miliar. Ki Dewi waya kieu can budak kumaha jadi artis budak teh. Anu sih mah ngani. Gerah udang geulis di sore. Kela atuh